Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun, pamungkas. A'dha'us sujudi, ari anggota sujud. Sab'atun, eta ayat 7. Ieu masih kene netelakeun tentang sujud. Sujud teh hal anu mung kanggo ka Allah wungkul sujud mah. Tadina ketentuan sujud di antawisna kamari teh bahwa sujud teh kudu di atas anggota sujud. Ta ayeuna anggota sujud teh naon bae. A'dha'us sujudi sab'atun. Ari anggota sujud teh aya 7. Sehingga anu 7 anggota ieu kudu melekat dina waktu sujud. Anu kahiji al-jabhatu, tarang, taar. Tarang kudu terbuka dina waktu sujud sehingga ulah aya nu ngahalang. Sabab lamun aya nu ngahalang, nah berarti henteu sampurna bisa ngajadikeun teu sah salatna. Saperti kan kamari dina waktu sujud teh ulah aya nu ngahalang, misalna lamun awe mukena dina waktu sujud kahalangan kunaon? Ku mukena. Atanapi pamagatoge bade ku sorban tapi kunan baya pokona mah anu gerak ku ayana gerakna urang. Misalna tasok aya geuningan budak kitunya tanapi orang dewasa oge nu teu purun meureun antel si tarang teh kana tempat sujud sehingga dihalangan ku pandangan teu sah eta teh. Sabab si tarang teh kudu antel kana tempat sujud. Jeung kudu sabeuratna sirah dina waktu sujud teh. Ulah ditahan ku dua panangan. Eta nu kahiji. Nu kadua sareng katilu. Wabutunul kafain, telapak tangan, telapak kedua tangan. Ngan mengenai panangan teh dina sujud kahade kudu diperhatikeun. Ulah sampai ka ngelogodor gitunya. Ulah sampai seperti dina hadis mah disebut teh inbisatul kalbi. Inbisatul kalbi seperti ngadangongna anjing cenah. Rasulullah ngalarang tanu matak urang kahade kada diperhatuskeun eta. Waruk batani sareng dua tuur. Taya tuur mah geus jelasnya. Teras di wabutunu asabi'ir rijlaini. Kaganap katujuh manaon? Telapak ramo-ramo dua sampean. Telapak ramo-ramo dua sampean. Jadi ramo-ramo sampean kudu antel karena tempat sujud. Jadi ulah ngagantung komo geni salatna nu rusuh manya si rama-rama sampai tengah gantung kaluhur gitu, digantung gitu. Atanapi dititelkeun ka belah tonggongna duka sadar duka henteu eta teh. Tah gitunya. Jadi dina waktu sujud teh kudu bener-bener diperhatikeun. Wallahu a'lam bishawab.